Ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku pidangan Dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun ti Galura 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Wilujeng ngadangukeun wargi Dahlia di alas waringin nuju pesta suka-suka sementawis Wisrawa sareng Janaka nuju tarung dinten kamari teh urang lajengkeun serial si konseleng dina jejer carios putus si konseleng tanding titisan siluman karya Bagus Respati. Janaka jadi beki tambah penasaran hatena ngarang sedih maju narajang ku panarajang susulan naker tanaga jeung pangartina geusan ngarubuhkeun anu jadi lawana tapi oro kaya karep Janaka jadi kelemahanana lantaran nafsu teuing antukna dina lolongkrang celah anu kosong Wisrawa mampu ngasupkeun panarajang balesan kanu jadi lawan wukyu gas pas bangkieu dari gas Janaka ngabangkieu mundur ka tukang dina kayaan masih acan pancuh tangtunganana Wisrawa geus nyusul tepus ku panarajang susulan antukna geus teu bisa dibendung deui wae panarajang susulan Wisrawa beunang kana badan lawan ngajadikeun Janaka rubuh ngababengkang maring lebah serut jibrot gas Janaka gancang ngonel di hudang langsung sayaga diri deui napasna ngahegak beungeutna beureum sorot panon semu hurung neuteup seukeut kanu jadi lawan Wisrawa Andika memang hebat tapi kuring tacan rumah saeleh jajaten ka titi pangarti nu matak ieu ijen urang teruskeun urang pungkas lumaku ieu tarung saha anu leuwih unggul di antara urang duaan ningali sikap jeung ngadenge caritaan ti Janaka anu saperti kitu Wisrawa jadi ngarahuh jero hatena sabab Janaka aya karep hayang mungkas lumakuna tarung ngagunakeun ilmu pamungkasna Janaka sabenerna urang teu kudu tarung nepikeun ka anggeus-anggeusan saperti kieu komo bari ngagunakeun ilmu pamungkas sagala rupa kuring teu miharep nepikeun ka aya anu kudu jadi korban dina lumakuna ieu tarung sabab keur kuring jadi asa merebutkeun balung tanpa eusi ieu teh henteu bisa kitu Wisrawa keur kuring geus gilig dina pikir kudu aya kapastian saha di antara urang duaan anu leuwih punjul elmuna anu kaduana kuring teu tarima kana nasibna Winarsi anu matak geura sayaga diri Wisrawa anu nyobaan nyadarkeun Janaka tetela teu denge padahal Wisrawa memang teu miharep upama tea ijen jajaten nepikeun ka kudu aya anu jadi korban Janaka tetep dina sikap jeung pamadeganana harita marehna ngawangun pasangan pikeun ngagunakeun ilmu pamungkasna anu disebut Aji Bajra Saketi ilmu simpenan Ki Buyut Mitra anu arang digunakeun lamun teu kapaksa-paksa teuing mah Janaka sakali deui kuring miharep sangkan ieu tarung teu kudu diteruskeun deui kuring teu miharep upama kudu nepikeun ka aya nu cilaka di antara urang duaan teu bisa Wisrawa kuring moal woleh terus penasaran lamun acan aya kapastian ngeunaan saha anu leuwih punjul elmuna di antara urang duaan
Dina kaayaan Janaka tetep dina sikap pamadeganana. Ngadadak harita Wisrawa jeung Janaka ngadenge sora kalapok kuda ti kaanggangan. Teu sawatara lila aya nu lelumpatan lalaki jeung awewe kolot sigana mah salaki pamajikan meureunnan. Lumpatna kalabah cicing Wisrawa jeung Janaka. Saenggeus deukeut anu lalaki kolot teh bari jeung ngahegak terus nyarita ka Wisrawa. Ayo, kunyawan hari ujang kalaka caricing di luar gieu ganjang salametkeun diri masing-masing cilaka ieu teh. Ieu mun urang penting ieu diranjah ku Karaman alas waringin. Besok yumput ka itu. Ih, mau ge biar didatangan ku eta Karaman harita. Aduh, geningan loba pisan basna teh anu di koredaskeun. Untung we aya kasempatan keur irit kabur. Mereka bejan pupu lembur ieu teh. Hari ini teh ujang bahaya, ieu teh bahaya. Wisrawa netep antep ka awewe kolot bari terus demanya. Jadi eta anu narumpak kuda teh anu kadenge soranan nepi ka dieu. Eta teh Karaman alas waringin pergiteun kitu nya. Awewe kolot ungeuk bari terus ngawalon. Nya benar ujang. Aduh matak kudu gancang nyelametkeun diri keun bae. Entong lebar ku harta banda, nyawa mah leuwih mahal jeung eueuh jualeunana marugna teh. Hayo ujang. Gerah bejaan pupuh lembur. Beunang katerangan yen eta lembur teh diranjah ku Karaman alas waringin harita Wisrawa netep antep ka Janaka teu lila terus nyarita dina sikepna anu daria. Janaka, leuwih hade urang ngeureunkeun heulas semet dieu ieu urusan urang teh. Aya urusan anu leuwih penting sarta ngabutuhkeun perhatian jeung bantuan urang. Karaman alas waringin teu bisa diantepkeun tindakanana. Anu jelas ngarampas harta banda pangeusi ieu lembur. Kuring satuju kana caritaan Andika Wisrawa. Kuring sorangan memang kudu bisa ngamalkeun ilmu pikeun nindak kajahatan. Tapi lain nganu harti urusan urang geus beres deuleu sia. Jorelat, silang les. Wisrawa jeung Janaka pating jorelat. Jirimna ninggalkeun eta patempatan. Maksud rek ngahadang megat para Karaman alas waringin anu peuting eta datang pikeun ngaranjah ka eta lembur. Tetela sanggeusna ngayakeun pesta suka-suka. Si Dugul Waru jeung Jaka Kembang mimpin anggota Karaman gagah dangah dina luhur tonggong kudana. Jorelat, silang celegedak. Wajirim ngajanteng nangtung ngahadang. Kapaksa si Dugul Waru jeung Jaka Kembang ngeureunkeun kudana. Kaget anu lain di kieuna si Dugul Waru jeung Jaka Kembang. Sanggeusna sidik ka salah saurang di antarana nu tayalian ti Wisrawa. Si Dugul Waru kerung manehna kaget sabab sakanyaho dirina Wisrawa teh geus eueuh di kieuna deui. Wisrawa, maneh ieu teh cenah maneh teh geus paeh Wisrawa. Tapi naha kunaon aya di dieu manya anu geus paeh hirup deui. Bener maneh teh ieu si Wisrawa bener. Tetela apal keneh geuningan anjeun ka kuring Dugul Waru. Kuring memang acan waktuna eureun jadi jelema. Batak ayeuna jeung ieu dulur kuring Janaka, murid Ki Buyut Mitra. Ngahaja ngahadang megat di dieu. Diharapkeun Karaman alas waringin baralik deui ulah neruskeun pakarepan rek ngaruksak harta banda pangeusi ieu lembur. Ngadenge caritaan kitu ti Wisrawa, si Dugul Waru jadi seuri bari terus carita deui. Tapi sakitu Wisrawa, kangaranan dewek geus endit ti alas waringin cadu balik deui lamun can hasil sia. Si lain duaan sakuduna mikir wani ayeuna nyieun masalah atawa urusan jeung si Garang Larang. Ilaing duaan pasti geus nyaho kumaha tindakan si Garang Larang ka jalma anu dianggap ngahalangan kana maksud jeung tujuanana. Jadi pikeun kula moal mundur tiga patempatan. Jeung maneh kudu mikir heula atuh samemeh maneh duaan ngalakukeun tindakan. Ngadenge disebut ngaran si Garang Larang. Kaudang deui ingetan Janaka kana kajadian ka tukang mangsa Ki Buyut Rangkata jeung Ki Buyut Mitra anu jadi guruna jadi korban kagarangan si Garang Larang.
Janaka ngalengkah maju ka hareup bari neuteup seukeut ka Sidugul Waru bari terus nyarita. Ulah boga anggapan moal aya anu bisa nandingan ilmu jeung kakuatan si Garang Larang. Kuring muridna Ki Buyut Mitra bakal ngayakeun balitungan deuleu. Ya. Si lain ngempe. Ya. Kangaranan arek kalawan si Garang Larang. Sabab senajan si lain boga kawani. Kangaranan urusan jeung si Garang Larang mah. Ilain kojor Janaka. Teu kudu make jeung sombong ti heula si Adugul Waru. Kuring sakuduna males pati ka si Garang Larang anu geus ngalah jiwa guru kuring dina waktu anu katukang. Ayeuna waktuna pikeun balitungan. Kaasup jeung Andika antek-antekna si Garang Larang. Kangaranan dianggap enteng ku si Dugul Waru saperti kitu. Pugu be Janaka jadi tambah nafsu. Sedengkeun Wisrawa neuteup seukeut ka si Dugul Waru bari terus nyarita deui. Dugul Waru, sanajan kuring ukur duaan, kangaranan pikeun nindak para karaman moal make kudu ngarasakeun saber hate. Nu batak Andika kabeh leuwih hade baralik deui ka itu. Si Dugul Waru silih reret jeung Jaka Kembang. Maranehna duaan, masing-masing geus kungsi ijen wawasen ngalawan Wisrawa. Masing-masing pada eleh kasoran ku Wisrawa. Si Dugul Waru jadi aya pikiran pikeun ngungkulan Wisrawa kudu disinghareupan ku duaan. Nyata si Dugul Waru jeung Jaka Kembang. Sedengkeun Janaka bakal dihurup ku anggota Karaman alas waringin. Kitu jalan pikiran si Dugul Waru dina waktu harita. Ade lamun gitu si lain duaan memang hayang pada para binasa Wisrawa. Ade perhatikan kue lain para anggota alas waringin. Dewek jeung Jaka Kembang bakal nyilah harapan si Wisrawa. Si lain anu sejena kepung rempung hurup si Janaka recah awakna. Bodaran sakalian tah muridna si Buyut Mitra teh. Hop, iya. Si Dugul Waru jeung Jaka Kembang meh bareng laluncatan tina kudana anu saturna parancuh nangtung di hareupeun Wisrawa. Sedengkeun anggota Karaman jelung-jeleng ngurung tangtungan Janaka. Janaka sayaga diri sapinuhna pinuh kawaspadaan. Dirina bakal nying hareupan belasan urang lawan. Sedengkeun Wisrawa oge sarua kawilang lain lawan enteng nying hareupan si Dugul Waru jeung Jaka Kembang anu maju babarengan. Si lain bisa jadi kongsi unggul dina waktu anu katukang Wisrawa. Tapi ayeuna dewek ya. Maju duaan jeung Jaka Kembang. Anu batak poel paragat nyawa si lain. Mun memang kuring kudu ajal dina poe ieu taya bayana. Anu jelas kuring ajal dina ngabela kabeneran, dapak dina jalan anu lempeng. Sabalikna, andi kaduaan mun ajal bakal jadi indit ka alam panasaran lantaran lempang dina jalan anu salah. Jaka Kembang neuteup seukeut ka Wisrawa bari terus nyarita. Montong loba bacot sia Wisrawa. Dewek ieu si Jaka Kembang cadu ngasupkeun deui pedang lamun tacan nguyup getih si laing sia. Rasakeun. Truk serepet. Berasa curela jeung. Suku hiu. Siu. Jaka Kembang langsung nyabetkeun pedangna miheulaan narajang. Atuh si Dugul Waru oge gancang milu nyusul ku panarajangna. Di tempat anu misah, Janaka kudu nying hareupan belasan urang anggota Karaman alas waringin anu garang jeung bayangan. Kayan di eta patempatan anu tadina simpe muh jadi pahibut ku ayana tarung anu lumangsu. Kayan Janaka sanajan dihurup ku belasan urang, tapi tetela kayan Janaka ayeuna memang jauh beda. Aya hasilna salila ieu numpi diri ngayakinkeun ilmu Ki Buyut Mitra.
Narungtutan saurang-saurang anu ngepung dirina pada rubuh ting barengkang kabenangan ku Panarajang Janaka. Sedangkan Wisrawa anu harita nying harepan Jaka Kembang jeung Sidugul Waru bener-bener kudu nguras tanaga jeung pangartina. Sabab dua lawan anu dising harepan jelas boga maksud hayang ngabinasakeun dirina. Kenyataan memang teu gampang pikeun diungkulanana. Sidugul Waru jeung Jaka Kembang anu tadina mah ngarasa gede hate bakal mampu ngungkulan lawan, tapi sanggeusna tarung lumangsung cukup lila. Mimiti ngarasa ngolembar hatena. Sabab tetela Wisrawa masih tetap aya di pihak anu meunang angin. Kacepatan gerak serta tenaga lapisan Wisrawa nyata tetap lebih punjul. Antukna kejadian saterusna memang teu bisa deui dipondah ku Jaka Kembang jeung Sidugul Waru. Harita Jaka Kembang anu leuwih ti heula rubuh ngababengkang kabeunangan kuruntuyan Panarajang Wisrawa. Sorela suk dua das jenggang gebut. Ningali Jaka Kembang geus rubuh, Sidugul Waru neuteup seukeut ka Wisrawa bari terus nyarita deui. Ya. Selain memang kudu kojar ya kami Wisrawa. Dewek, wah kudu roboh ku selain deuleu. Ada ya. Ningali Jaka Kembang rubuh, harita Sidugul Waru jadi beuki muncak amarahna, ngarangsek maju ku Panarajangna. Tapi Wisrawa memang geus aya diri pikeun ngungkulan Panarajang Sidugul Waru. Seperti halna Jaka Kembang, mangka Sidugul Waru oge ngarandapan nasib anu sarua. Sorela, suk dus tengah gebut Sehan Sidugul Waru jeung Jaka Kembang gancang ti karoneal hudang deui. Terus ngareret ka lebah arungna Janaka. Katingali anggota Karaman geus loba anu ting haregung nahan ka nyeri mangsa dirubuhkeun ku Janaka. Sidugul Waru jeung Jaka Kembang sanajan hate mah panasaran, tapi jadi aya pikiran sejen. Sidugul Waru jeung Jaka Kembang jadi mikir, lamun tetep maksakeun diri neruskeun lumangsungna tarung, tangtu pihakna anu bakal rugi. Sabab tetela Wisrawa jeung Janaka sanajan ngan ukur duaan tapi mampu ngungkulan kayaan. Manehna duaan leuwih hade gancang ini ngejat ninggalkeun eta patempatan. Kitu jalan pikiran Sidugul Waru dina waktu harita. Saterusna Sidugul Waru nitah anak buahna ari ditinggalkeun eta patempatan. Sanggeusna aya dina luhur tonggong kudana, Sidugul Waru nyarita deui pinuh ancaman ka Wisrawa jeung Janaka. Sidugul Waru neuteub seukeut ka Wisrawa jeung Janaka bari terus nyarita deui. Ingatkan, poe lain duaan Wisrawa oge maneh Janaka. Nyieun masalah jeung dewek, balu harte urusan jeung Sigarang Larang. Kangaranan urusan jeung Sigarang Larang. Bandung harte hirup maneh duaan moal lila deui. Ingatkan, Sigarang Larang bakal datang pikeun palitungan. Ayo, ini berak. Geus kitu mah Sidugul Waru jeung Jaka Kembang katut anggota Karaman alas waringin pada ngapedal kudana naringgalkeun eta patempatan. Teu wanieun teruskeun deui tindakanana. Wisrawa narik napas panjang bari ngareret ka Janaka telila terus nyarita. Urusan urang bakal manjang ya Janaka. Sabab geus bisa dipastikeun Sigarang Larang bakal panasaran pikeun neneangan urang duaan. Anu dianggapna geus ngaganggu sarta jadi panghalang kana karep jeung pamaksudanana. Janaka unggut-unggutan ngarti kana carita anu Wisrawa bari terus ngawalon. Keur kuring taya bayana. Upama memang kudu adu hareupan jeung Sigarang Larang. Sabab wajar lamun kuring hayang males kanyeri ka Sigarang Larang anu geus binasa ka Kibuyut Mitra. Nu karanapan ku Janaka teu beda jeung kuring. Sabab Dewi Amba anu geus nyalametkeun kuring oge jadi korban kagarangan Sigarang Larang. Anu matak sarua kuring oge hayang ngayangkeun balitungan ieu teh. Dina kaayaan keur kitu harita aya nu datang lalaki kolot jeung sababaraha urang lalaki ngora sejena. Tetela pupuhu eta lembur geuningan eta lalaki kolot teh. Ngawarohkeun diri kalayan katelah nama Abah Tasman. Negarakeun rasa kabungah jeung panuhuna sabab Wisrawa jeung Janaka mampu ngusir Karaman alas waringin. Ye bunga jeung bagja anu lain di dieu nya bae deh. Sabab pangeusi ieu murah teh jadi korban tindakan kejahatan Karaman. Abah jeung pangeusi ieu lembur nganuhunkeun kana bantosan salira duaan. Buku apa non Abah oge ditatadi ieu teh ngabandungan kana lumangsung na kejadian.
tos janten kewajiban tulung tinulung sareng sasama mah Abah. Ieu oge kaleresan be abdi Wisrawa sareng ieu pun dulur Janaka ngalangkung ka ieu lembur. Bet piraku abdi duaan kedah ngantep kana tindakan kejahatan anu lumangsung di ieu pelemburan. Janaka milu mairan caritaan. Terus terang keur abdi sabenerna mah anu diharepkeun teh bisa balitungan jeung sigarang larang anu jadi sumber kajahatanana. Sabab guru abdi Ki Buyut Mitra ajal binasa ku eta bocah sakti sigarang larang. Abah Tasman unggut-unggutan ngabenerkeun caritaan Janaka. Memang ngagalak sak pisan ta sigarang larang ge. Ya adu ayeuna jalaran wanci peuting ieu teh. Atuh abah ge kacida suka oge bagyana upami Wisrawa sareng Janaka keur salinggi karo rompok abah. Lain ukur ti pribumi abah yo pangangkir aja, tapi oge salah naon sakumna pangeussi ieu pilemburan gitu. Wisrawa jeung Janaka teu bisa nolak kana pangangkirna Abah Tasman pupuh eta lembur. Kahiji lantaran memang wanci teh peuting butuh istirahat, kaduana bet asa teu ngeunah lamun kudu nolak pangaku ti Abah Tasman jeung sababaraha urang pangeussi eta lembur anu sasora jeung Abah Tasman. Geus kitu mah Wisrawa jeung Janaka diaku di imahna Abah Tasman. Wisrawa jeung Janaka puguh be pada ngahormat. Sasat duanana dianggap pahlawan dina peuting eta sabab geus bisa nyalametkeun sakabeh pangeussi eta lembur atau tina tindak laku kajahatan karaman alas waringin nepikeun terus arindit baralik deui. Abah Tasman teh tetela geus teu boga pamajikan ngan boga anak wanoja geulis rupa ngaranna teh Sutina. Salaku pribumi kitu deui pangeussi lembur atawa tatangga anu deukeut pada daratang ngadon munjungan ka Wisrawa jeung Janaka anu kawilang gede jasana geus nyalametkeun pangeussi eta pilemburan. Abah Tasman ngabagikeun paneutupna ka Wisrawa jeung Janaka bari terus muka babaran lisan. Ampura yo abah jeung ieu si Nyai anak abah. Oke wakil pangeussi lembur teu bisa ngahormat anu sakumaha miskin ieu teh. Bener teu Nyai? Leres Abah. Padahal urang tos kahutangan budi sareng nyawa. Da duka kumaha nasib urang sareng pangeussi lembur upami teu aya Kang Wisrawa sareng Kang Janaka mah anu tiasa ngungkulan para karaman anu sakitu galarangna. Wisrawa netep antep ka Abah Tasman jeung Sutina bari terus ngawalon. Tos henteu kedah dibahas deui ngeunaan eta mah. Ari margi naon anu dilakukeun ku Akang oge ieu dulur Akang Janaka emang tos kawajiban mangsana merangan tindak laku kajahatan. Janaka anu milu mairan caritaan. Muga kauninga ku Abah oge ku Sutina. Pangnalunta dugikeun ka ngambah ka ieu pilemburan teh maksud tujuan mah memang sejak ngayakeun balitungan jeung pihak sigarang larang. Nya masih kene kalebet usung esangna teh apanan karaman alas waringin teh. Janten salira duaan teu kedah kaleuwihan dina ngahormat akang duaan. Sutina ngabagikeun paneutupna ka Wisrawa jeung Janaka bari terus nyarita deui. Ya nuhun be atuh upami kitu mah bet kaleresan di kersakeun ku anu maha kawasa salira duaan ngalangkung ka ieu lembur. Abah Tasman milu mairan caritaan Sutina anu jadi anakna. Lanjaran ieu nama wanci beuki peuting salira duaan langkung sae istirahatkeun we atuh ayeuna mahkeun. Enjing urang sambung deui obrolan. Malah Abah aya anu seja kadugikeun ka salira duaan. Sutina milu nambahan omongan Abah Tasman anu jadi bapakna. Ya mohon mangga atuh kulemkeun be ayeuna mah Kang Wisrawa Kang Janaka. Punten be ku abdi kalaka diajakan bae ngobrol. Maklum bakatku pingah tiasa bebas dina gangguan karaman. Lantaran memang capek jeung perlu istirahat sare, Wisrawa jeung Janaka diberi kamar hiji sewang keur salarena. Peuting eta hate Abah Tasman jeung sakabeh pangeussi lembur suka jeung bagja anu taya papadana. Sabab bisa leupas tina tindakan karaman alas waringin anu geus kasohor sok ngoredaskeun harta banda anu dipimili ku pangeussi lembur. Anu ngalawan geus pasti dipaehan.
Waktosna wargi geningan parantos teu kapan kada diecakeun deui ieu seriasi konseling dinten ieu insyaallah urang lajengkeun anjing pageto nya hapunten anu kasuhun atur nuhun kana sadaya perhatosanana wilujeng kantun kasadayana permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio panteng Dahlia enak-enak lenggamnya Dahlia prungah gogo goyang. Wargi Dahlia cag heula urang cageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Konceleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permio